perhiasan emas. Tarima abdi nikah cik Cobin ka Anita mas kawina ku perhiasan emas 5 gram kontan cik Sobian tarima mas kawina dicabak ya bener isi pandangan anak aduh siapa tarima abdi nikah ka sebatkeun mas kawina ku perhiasan emas 5 gram kontan siap siapa Bismillahirrahmanirrahim. Yang Ilham Abdul Ghani nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula kanuna mina Anita Nurul Falah mas kawina ku perhiasan emas 5 gram kontan. Ya, dan disimulasi atuh apanya dios kontan ngahulang kan disimulasi lah apa kontan terima nikah kali suruh Anita Ilham bismillah. Bismillah.